Pak, kopi aya. Sia ke kopi aya. Aya wo. Aya. Aja sebenarnya dek hayang kopi apa hayang esi ke? Udah marah-marah wah. Ngomong-ngomong, aya cak kawin. Sia goblok sia. Run. Teh, kamana Pak teh? Hareup aing angker ieu keur neangan jelema jangan luar awi. Aing we masih bisa. Bisa asal sesuai bae mah. Percaya geus ya Mbak Em. Gampang tuarkeun kuy ngawi mah geura. Bisa enak ieu. Bisa geura tuarkeun bae. Oh. Teh mun saanggeus tunda dipiterima aing nya. Oke, siap. Oh, ke masa pembayaran mah ke bae. Urusana Oke. anggeus we heulan. Oke. Besok lagi pembayaran bae. Lel. Si Em ngaget-ngagetkeun aing bae. Aya naon sih? Ieu Lel, aing buka bisnis yo. Sia daek teh jadi asisten aing. Lagu si Em asisten segala. Cuma lagu Ariel bae. Hayalan tingkat tinggi sih ya. Masa wah, suci bawa amat uduk basi, udah deket-deket ngomong kak. Ieu Lel, bantuan aing luar awi, pan saroba eta ge asisten meureun. Halang jara. Borongan war awi doang geus kuat nyebut asisten sia. Emang sia borongan nang pisaha. Tadi aing ngadu PRT di jalan, tang luar awi. Terus lo ngomong, "Hayu urang berangkat." Mantap. Nah itu. Aduh. Kumaha ieu hirup aing. Jarang pagawean. Jasa aing kan narima aing jasa ini. Jadi ngacaprak sorangan aing terus nanti semua edan. Oh. Wah, bener aing hareup lah. Buat bae milik. Nah, iya lel kebun PRT lel. Merah amat em. Atuh ceng bersih mah moal ka ditu morawina. Oh iya. Merah apanya pas banget PRT. Oh, pas beungeut merang. Nah, geus cenah urang keluar bayi awi ieu. Heeh. Besi ieu kabulang geus. Heeh. Wah. Kecopot em. Bener-bener. Waduh. Lel. Alamat tuh beres sabut kalapa ieu. Aduh, em bener ya mah. Aduh. Woi. Goborongan sia tangkrak-tangkrak dua. Dong. Udah bisa marah hutang atuh sia. Aing atuh jelas. Oh, tuh lah. Em. Saya aya anu aneh ke si Anca. Aneh naonna. Lamun buk jeung beungeut mah heuh aneh. Tumben cenah aya duit teu nyamber. Geus kajeun. Keur lempeng meureun otakna. Oh, meureun beungeut ge lurus pas asbak. Terus lanjutin kuat. Sial, si OM buka borongan teu ngajak-ajak aing, malah ngajak tangkurak si Ere. Ama jailan kau ini budak. Mau sih mana sih kek? Biasa. Ngatain? Kudung, angin nang meuli. Ini hayang. Yo, ketik bae. Woi, tadi aing ngilu si LL jeung si OM. Oh, Boga borongan. tumben teu ngajak sia. Biasa ngajak sia. Oh, sudah bung. Ngeret duit di RT. Rek bae mah duit mah. Kita ku LL. Tak welel. Oh, tapi kayak duitnya bikin kain ya.
Jangan baik. Sip. Udah ke aing tungguan. Oke, nggak usah lah. Udah, Sep. Ayo dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon teh? Yo agar ngadataan warga yo. Tak kelar-kelar. Enaon ke? Kieu teh. Aing ka dieu rek minta duit. Kita ku si LL. Sia minta duit ke aing. Emang bapak sia. Minta duit naon ke aing? Atuh duit luar awit teh. Masa di luar suku RT. Kudu jual awik kan aing mah niteu aja kasih ieu, kasih OM. Kan si anu minta ka aing. Ih, aing tadi kita minta duit ke RT. Duit awi. Kan warang sia. Dia si OM, dia si LL duaan. Kebijakan kasih OM, lamun anggeus awina tunggal bae diterima aingnya. Tapi ngomong-ngomong cuma 10.000. Enggeus di kapan tambahan ku aing. Oh, tuh nuntanya. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Borongan, 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 kenceng borong. Kumaha geus meunang kan sia duit di RT. Teu meunang ku sacul. Aing teu meunang karena mun teu meunang ku aing sabarkeun RT na. Menang cul, menang nama. Aya duit mana? Tapi cuma 10.000. Sakieu doang. Oh. Malah Oh, bohong aing mah. Bagian aing mana? Bodong 5 ku aing. Bener saja. Oh. Ngomong RT di mah kemana nya? Ah, paling tangkurak RT mah di kebon. Ngarik jukut yang maraban anak ayam. Meureun. Urang tangan ke kebon. Ayo tuh. RT. Woi, teh. Woi, teh. Sini. Woi, naon? Gerak bae ka dieu. Nyaho di gulung ngajadok beong. Oh, ka dieu heula. Heuh, gerak ka dieu. Kalau jak apa teh budak. Jangan perlu aing nyampurkeun. Geus tangguan di dinya. PRT itu awi kurang geus dibawa jeung CLL ka Pipeun mah. Heeh. Tinggal ieu yo. Upahnya. Upahnya, hulu sia barjan. Tadi si Bangke geus sama aing, cara tita ku sia em. Waduh. Bener teu beres. Aduh, teu beres ieu si Bangke waduh. Assalamualaikum Mas PRT, aing ngan si Bangke heula. Ayam ayo. Kemana si Anculnya? Aing nungguan bae ge di imah. Kira-kira aing berapa duitnya si Ancul? Goceng, ceban. Ah pasti aing diberi 50.000 ku si Ancul mah. Rada heuleung kan jelema otakna rengatnya mah. Iya, Mang Edan ngomong sudah Kan sia edan ka aing malah edan heuleung. Haram jad anak sasi eta. Jangan ditanya. Masalah sawah sepetak. Nah, sia kayo. Mau sebenar minta duit ke RT. Oh bener, tapi yang cerita ku si Ancul. Si Ancul cerita ku si LL. Maksudnya naon ke aing amisna sia pahitna. Ngomong-ngomong sungguh sia bau amat sih. Ngakan naon sih Lel. Mau bae setengah ngomong. Jamun wanita yang ke si Ancul itu. Aing mah teu nyaho naon. Eta aing neangan ancuran. Heuh teh ngeudeut ku sia. Heuh. Ayo. Tuh si Acul yang tadi ngagarong duit urang. Bukan yuk. Emang si Wani? Wani yang ngeduan mah. Mantap. Nah itu orang kebun geus jarang kali saya nganyana. Ayo. Jadi tangkurak sia cul nu nyokot duit aing di RT aham. Cedak sia. Oh aing. Dek naon emang? Wani sia ka aing. Oke cul, aing doa nya OM sia sorangan. Berapapun jumlah sia,
Lamun ngalawan aing hajar. Omong secul. Alah, naskal. Kamera rolling action. Woi, jangan lupa subscribe. Diambil sama siapa mas? Apanya mas? Sama yang mau lah, kemudian dia kelas. Halo mas. Halo. Gua kenalin Remon. Mantap. Dia akan datang memperkenalkan artis baru kita yang sudah tidak ada asik lagi. Tereng. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, comment, share. Ya guys, pokoknya mau mantap.